Episode ka-60 genep Herman ukur gugulitikan nahan kanyeri, tapi geus teu bisa gogorowokan lantaran sungutna di jejelan perban. Sanggeus katenjo cicing, Udin nanya deui, anak anjeun boga salaki, tapi wani salingkuh tukangan salakina, hartina warahan anu bener ti anjeun salaku bapana, kusabab anjeun salah, kapaksa kudu daek narima akibatna, sangkan anjeun ngarti kumaha cara nu bener pikeun ngawara anak. Herman geus kolot, manehna teu nyangka ayeuna bakal dihakimi ku batur lantaran kasalahan anakna. Rumasa salila ieu Herman geus teu paduli ka anakna, anteng dina profesi sabagai ahli budaya jeung kolektor barang-barang antik, ujub ku pangabisa, bisa asup kana TV ngara dihormat ku batur. Jadi ngadenge Udin ngomong manehna ukur unggut-unggutan, ngarasa kaduhung. Perban ku Murad dicokot tina sungutna. Jawab, ulah ukur unggut-unggutan, cek Murad. Ujang Udin, kuring ngaku salah, mimiti ayeuna kuring bakal leuwih tegas dina ngawarah anak nu kurang ajar ieu, kuring moal ngantep anak kuring ngalakukeun maksiat, cek Herman bari ngaguk-guk leweh. Udin unggut-unggutan, alus, anu ngaranna telat, tapi kuring rek nanya deui hiji hal ka anjen, Darwin sobat kuring, manehna geus nunda modal dina restoran 100 juta kunaon anjen niat malikeun padahal nyaho eta lain hak anjen. Jawab Herman pias, enya kuring salah, kuring saraka teu boga ka era. Teu bisa ngawara anak, saraka kana banda batur, manusa model naon anjen, ayeuna suku anjen geus pengkor. Anjen bakal terus cicing di imah, iya waktuna sangkan anjen leuwih deket jeung anak, didik sing bener. Ulah mandang kuring telenges, naon anu dilakukan ku kuring satimpal jeung kasalahan, kuring ge jelema, hak nandasa batur, tapi naon anu geus dilakukan ku aranjen leuwih bejat, jelema tetua tedosa ayeuna kudu ngagoler dina ranjang rumah sakit dina kaayaan ripuh, cek Udin. Satuju Aden. Eta pelajaran lain keur Herman hungkul, tapi lenyepanan keur kabeh anu aya di dieu ka asup akang sorangan, mangga teraskeun, cek Kang Bahar. Murad, kasalahan bapana si Mamat sarua jeung Herman teu bisa ngadidik anak, maka akibatna oge bakal sarua, lakukeun, cek Udin ka Murad. Murad buburu nyokot perban dina meja, dijejelkeun kana sungut Parmin disusul ku ngahembatkeun besi kana tuur Parmin 2 kali. Ngarasakeun nyeri dina sukuna, Parmin ukur ngajerit bari teu kaluar sora tuluy gogorentelan, anu akhirna cicing teu sadar. Udin ngareret ka dua pengawal Ishak, dua aki-aki ieu gusur ka sisi, buka borgolna, anjen bisa balik bisi Ishak nungguan, cek Udin. Manggagan, cek dua pengawal Ishak bari muka borgol dina panangan aki-aki anu geus teu walakaya, terus duanana digusur ka sisi. Geus beres, dua pengawal langsung pamit bari manggut heula ka Udin. Udin ngalengka ka Mamat, kasalahan jalma ieu geus teu kaitung, salian jadi tukang pala di terminal, wani nyarean pamajikan batur jeung teuing geus sabaraha awewe laina anu geus jadi korbana, wani ngagogok ka kuring, nyiksa babaturan kuring jeung ngahaja datang ka rumah sakit rek ninggang batur kuring anu geus teu walakaya ku korsi. Biadab, cek Udin. Murad, pengkoran dua sukuna terus lumpuhkan boboga ana, cek Kang Bahar bari nyuntrungkan Mamat ka Murad. Mamat anu nyoloyong ka Murad langsung dipapak ku perap Murad anu masih keneh jontowor akibat disiku ku gobang, anu ngakibatkan Mamat ngajengkang ka tukang, rubuh nang karak bengkang. Dada Mamat ditajong ku sabelah suku Murad, besi dihembatkan kana tulang bitis dua suku Mamat. Jegangken sukuna, cek Murad ka opat anak buahna anu ti mimiti ukur lalajo. Murad ngalengkah terus nangtung di antara dua suku Mamat, sukuna diangkat bari ditajongken kana bobogaan Mamat, teuing sabara kali, teu kaitung, ditajong ku sapatu taas bari sababaraha kali, geus kabayang barang anu dina jero calana Mamat pasti geus nampuyak teu pugu rupa. Lili geus pasrah, ukur manehna anu acan dina naon. Jadi ukur nginghak leweh bari ngorondang kana ranjang Darwin, bujurna geus jemlongku cai ompol. Bari andeprok diuk, Lili muntang kana sisi ranjang bari tangga.
Kang Darwin, hampura kuring Kang, kuring geus hianat, kuring teu bisa nolak lantaran tiap kejadian sok direkam jeung diancam, lamun kuring ninggalkeun si Mamat eta rekaman bakal disebarkeun, rumasa kuring bodoh. Mamat anu ngadenge langsung nyorowok, bohong, fitnah, kuring tara ngarekam, kuring tara ngancam, maneh dibikeun ka kuring keur mayaran hutang bapa maneh, maneh datang ka kuring dina kayan sadar tanpa paksaan, lamun lain gara-gara hutang bapa maneh, kuring ge teu sudi kudu sare jeung awewe pendek, gendut jeung goreng patut kawas maneh, inget hutang bapa maneh acan lunas masih aya 50 juta deui. Udin, mun anjeun teu percaya, cokot HP kuring dina calana terus buka. Didinya aya riwayat obrolan dina grup chat tiluan, Herman, Lili jeung kuring, aya kesepakatan anu geus dijieun, cek Mamat. Oke, kabeh geus jelas, intina marane kabeh memang bener-bener sato, teu pantes hirup jadi manusa, cek Udin bari nyampurkeun Darwin. Win, daek ngahampura ka Lili, Udin nanya ka Darwin. Moal Din, cek Darwin bari nyegruk leweh ka nyerian. Khusus keur Lili. Sebutkan, balesan naon nu pantes keur Lili, Udin nanya. Pengkoran sukuna ngara teu bisa ngalayap deui, ruksak bengetna ngara eueuh lalaki nu daek deui, eta geus satimpal, cek Darwin bari inghak-inghakan. Anjeun moal menta duit anjeun, cek Udin nanya deui. Moal Din, harta masih bisa diteangan, tapi nyeri hate hese obatna, jawab Darwin. Alus, anjeun masih lalaki, cek Udin bari mere kode ka Murad. Murad maju bari nitah anak buahna nyekelan Lili. Lili ditangtungkan bari direjengan ku opatan. Besi dina panangan Murad dihembatkan kana dua tuur suku Lili. Suku lintuh, Lili langsung nilep ka dua nana. Tecukup tepi kadinya, Murad oge nyokot gunting dina meja. Rambut Lili digundulan. Terus ujung gunting dibaretken sabaraha kali kana tarang jeung pipina. Episode ke-67, geus cukup, cek Udin ka Murad, bari nyokot sabotol cai keur manjur Parmin sangkan sadar. Udin nyokot kursi terus diuk gigiren Mamat, Lili, Parmin jeung Herman nu geus disiksa. Aranjeun geus narima akibat tina laku lampa anjeun sorangan, ulah aya nu wani nyaritakeun kajadian ieu ka saha wae. Nyawa anjeun taroana, ngarti? Opatana unggek, Lili, Herman, anjeun teu menang cicing deui di restoran eta milik Darwin, ngarti? Lili jeung Herman unggek, isu kuring duaan indit, cek Herman. Parmin, anak anjeun geus nyiksa babaturan kuring, lengan anjeun masih walagri, weyahna mimiti poe ieu. Urus jeung tungguan babaturan kuring di dia tepi ka cager kakara menang balik, terus bere babaturan kuring 2 juta lamun geus bisa kaluar, ngarti? Mangga Aden, cek Parmin unggek, Kang, picen anu tiluan kana bak runtah di tukangan rumah sakit, cek Udin ka Kang Bahar. Kang Bahar langsung marentahkeun 3 anak buahna nu ngajaga di luar, 3 preman asup langsung manggul Lili, Mamat jeung Herman dibawa keluar. Udin ngareret ka Murad bari nyerengeh, Murad, anjeun geus ngalakukeun pagawean alus poe ieu. Eta tos janten tugas abdigan, jawab Murad, kuring rek nitah jelema pikeun neransfer 20 juta ka anjeun tanda panuhun ti kuring pribadi, kudu ditarima, cek Udin. Hatur nuhun gan, bari ngabongkokeun awakna atoh, Udin buburu ngetik chat ka Isak sangkan neransfer 20 juta ka Murad. Sanajan Udin loba duit, tapi teu hade lamun langsung ditransfer tina rekening manehna. Dala kumaha, Rusiah dirina tetep masih kudu dijaga. Teu lila HP Murad disada. Murad bunga 20 juta geus asup. Murad langsung ngabongkokeun deui awakna ka Udin bari nunuhunan. Kang Bahar, hampura kuring geus ngaririweuh akang, cek Udin ka Kang Bahar. Teu nanaon Aden. Hiji kahormatan keur kuring bisa ngabantu anjeun, jawab Kang Bahar. Kuring bakal inget kana sagala bantuan ti sararea, sagala hutang budi, pasti bakal dibayar ku kuring, cek Udin. Teu kedah diemutan agan, anjeun jeung kuring lain sasaha, tapi dulur nu sakuduna silih tulungan, cek Kang Bahar.
Keur bahar anu dipikah hayang lain duit, tapi statusna, manehna teu sakola, bisa jaya dina kahirupan lantaran ngandelkeun kawani. Impian bahar ukur hayang ngajalin kaakraban jeung jelma-jelma anu boga pangaruh ngara statusna milu kaangkat, sangkan loba jalan pikeun muka usaha anu leuwih gede deui salian ti rumah klasik anu geus dibangun ku bantuan Warni. Samemeh Wawu jeung Udin, bahar sabenerna hayang leuwih deket jeung Ishak, tapi Ishak teu daek akrab, alesana cukup asup akal. Ishak mantan jenderal pinter, sedengkeun bahar preman anu bodoh. Dua sisi anu memang patukang tonggong, tapi ayuna bahar jongjon bisa Wawuh jeung Udin anu mangrupakeun dununganna Ishak, sehingga bahar geus ngarasa yen posisina geus sajajar jeung Ishak. Udin nangtung nuju ranjang Darwin, Win, gewat cagernya, sing sumanget nying harepan hirup, inget sagala omongan kuring. Darwin tengah jawab, Darwin kagum ku Udin, teu sangka Udin Wawuh jeung Kang Bahar, Wawuh jeung Ishak, bisa ngagerakeun jelma loba ukur ku omongana. Mun geus cager, tarima 2 juta ti Parmin, kelola deui restoran sing bener, aya komardi ditu pikeun pakumaha, sesah hirup anjeun saterusna, eta kumaha usaha jeung katekunan anjeun sorangan, ulah asa-asa ngabejaan kuring lamun aya nanaon, cek Udin deui. Enya Din, sagala anu diomongkeun ku anjeun kuring ngarti, ulah hariwang, cek Darwin bari nyerengeh. Hiji deui, ulah loba carita kasasaha masalah kuring di dieu, anggap kuring acan pernah datang ka dieu, cek Udin nyerengeh bari ngaranggem panangan sobatna. Biaya rumah sakit geus dilunasan, ulah loba pikiran, kuring pamit, cek Udin. Episode ke-68 poe isukna siga biasa, beres migawe pagawean imah Udin rek indit ka pasar, ngan HP kaburu disada, pas ditenjo, aya telepon ti Warni. Pa Udin, hampura kuring kumawani nelepon, cuk Warni. Aya naon, kendipan geus diomean, cek Udin kerung. Lain masalah eta, aya naon deui, Udin panasaran. Kuring ningali anjen ahli dina ngomean barang antik, pasti lain ngan saukur bisa ngomean, anjen pasti ngarti kana sagala rupa anu aya kaitana jeung barang antik, isukan bisa maturan kuring, cek Warni. Udin sabenerna teh hayang icikibung dina barang antik, tapi ayana geus aya hiji energi anu asalna tina barang antik dina awakna anu Udin sorangan acan pati ngarti manfaatna, sabab panasaran Udin nanya. Aya naon, aya anu rek ngajual batu, cek anu ngajualna, batu eta bisa mere efek katenangan pikiran, sarta ngajauhkeun tina bahaya, Pa Udin bantuan abdi mariksa batu nanya, cek Warni. Udin gogodek, anak jelma pangbengharna sa Bandung, umur ngora jaba awewe, tapi masih percaya kana khasiat batu, hadah. Dina buku salapan ilmu karuhun nugas dibaca ku Udin, memang ditulis salian ti tutuwuhan. Aya oge sababaraha barang paeh anu ngandung hasiat, salila teu mawa dirina kana sirik, eueuh salahna nenjo, jadi akhirna Udin nyanggupan. Nuhun Pak Udin, enjing ku abdi dijemput jam 8, cek Warni. Udin nutup telepon bari ngareret jam, Udin teu jadi ka pasar, tapi langsung diuk bari nginget-nginget si buku salapan ilmu karuhun. Aya salambar anu ngabahas masalah ieu. Allah nyiptakan makhluk jeung manfaatna, hiji makhluk ribuan manfaat, cai manfaatna lain keur saukur nginum tapi loba manfaat lainna, aya ribuan manfaat tina cai, kitu deui angin, lain ukur keur nafas, tapi masih aya ribuan manfaat angin, tangkal kalapa, aya ribuan manfaat anu bisa diarah tina tangkal kalapa, batu oge tangtu kitu, aya ribuan manfaat tina batu. Tapi intina tina sakabeh eta, manfaat dibagi dua, aya manfaat alus, aya oge manfaat goreng. Asal jelma bisa ngabedakan dua manfaat ieu, insya Allah bakal salamet. Isukna, Warni datang pas jam 8, di jero mobil Warni ngomong ka Udin. Pa, batu nu dimaksud rek dibeli ku kuring poe ieu, tapi loba oge anu minat kana eta batu, pasti bakal aya persaingan harga. Masalah eta teu kudu difikiran, kuring nyaho kakuatan duit, anjen, harga lain masalah, tapi tingali heula barangna,
Kudu sabanding jeung harga ulah nepi ka katipu, jawab Udin. Teu kudu nyaritakeun masalah kakayaan pa, aya langit deui di saluhuran langit. Di Bandung ieu masih loba maung depa, kabeh jelema sarua, harta banda ukur sesebutan jelema, ceuk Warni bari imut. Udin kaget, teu sangka awewe anu katingali kamari judes boga pamikiran sarupa kitu. Eta nandakeun pangarti Warni memang luhur. Ningali Udin siganu kaget, Warni ngomong deui, tinggal tuh grup Bima Raya pa, eta pan perusahaan gede, sanaos di Bandung sahandapen abdi, tapi anu kagungana konglomeratno. Dua sa-Indonesia, pakaya abdi moal satai kukuna, tapi tinggal buktosna, bos Bima Raya, boro-boro mamerken kakayaan, ngabuka identitasna oge ka publik alim, pasti jalmina sapamikiran sareng abdi. Harta mah lain keur pamerkenan anu akhirna bakal mawa kana kasombongan. Bos Bima Raya ieu salah sahiji maung depa anu dimaksudku abdi, gaduh kakiatan, tapi teu ujub. Warni ngarenghap panjang, kuring sabenerna hayang wawuh ka jelema eta, tapi hanjakal terlalu misterius, susah ditepungan. Kunaon hayang wawuh? Udin nanya, hayang mulungan elmuna pa, bisa usaha tanpa turun langsung. Seolah-olah kabeh bergerak otomatis, duit ngalir terus, beda jeung kuring, usaha kuring bisa maju lantaran kuring turun langsung, lamun kuring cicing, nya usaha ge teu jalan, cek Warni. Warni teu nyahoun yen jelema anu keur diomongken ku manehna aya di dinya. Episode ke-68 mobil anu disupiran ku Warni terus nyemprung ka pasisian anu akhirna anjok ka hiji pakarangan lega sisi walungan. Tapi bangunan imahna mah acan kaciri. Udin jeung Warni turun, kaluar ti pakarangan tempat markirkeun mobil terus asup ka hiji taman mapai jalan satapak anu dijentina batu-batu koral saukuran anu ngampar rapih. Tuluy mentasan jambatan awi anu dihandapna balong herang nu pinuh ku lauk emas warna-warni. Tidinya karek kaciri aya bangunan letik tapi hegar, dikurilingku kekembangan anu keur mimiti mekar matak betah. Di luar nyampak saurang pelayan geus mapakeun bari nitah duanana asup ka ruangan anu katenjo ti heulanya eta meja bulet badak anu dijentina kai mahoni, dikuriling ku kursi anu sarua dijentina bahan kai alami sanajan pake jok, sarta sababaraha lalaki kolot anu geus leuwih ti heula aya geus dariuk diantarana saurang katurunan China. Saurang aki-aki anu rambut jeung janggotna geus bodas nangtung, tapi eta aki-aki masih jak-jak waringkas, manehna pagawe Warni anu salila ieu boga tugas neangan barang, ngaranna Mas Duki. Dentos sumping, mangga calik, cek eta aki-aki nitah Warni diuk. Teu talangke Warni jeung Udin buburu diuk, bari duanana manggut ka sararea. Mang Kiki, ti iraha aya di dia, cek Warni ka Mas Duki. Mamang tos ngadangun den bakal sumping, janten Mamang mayunan, tempas Mas Duki. Warni ngenalkeun Mas Duki ka Udin, "Pak Udin, ieu Mang Kiki, jelema kepercayaan abdi pikeun neangan jeung nganilai barang," cek Warni ka Udin. Udin manggut ka Mas Duki, tapi dina hatena tumanya, naha geuning indit ti heula, Udin ngambe aya kong kali kong antara Mas Duki jeung nu rek ngajual barang. Tapi dugaan eta teu dicirikan. Mas Duki oge ngararet ka Udin ku tetepan sinis. Ieu lalaki anu diobrolkeun Warni cenah ngarti kana barang, bisa jadi ancaman keur profesi manehna. Tapi ningali umur Udin masih ngora, Mas Duki teu ngarasa gimir. Digigir Mas Duki, aya lalaki 50 tahunan ujuk-ujuk ngomong, "Neng, na teu salah mawa budak letik pikeun nganilai barang antik, bari nya kakak." Alan, ieu Bandung, lain Tasik, ulah sangeunahna ngomong di dia, cek Warni anu ujuk-ujuk galak. Lalaki Cina di sisi Alan ngomong, "Aranjeun datang ka dieu lantaran bisnis, lain rek pasea, jadi coba tahan emosi." Warni ngaharewos ka Udin, jelema anu disebut Alan asalna pengusaha kaya di Tasik, di sabelahna Mang Gugun ahli ngaramal jeung kabatinan, anu cinakin gang bandar bahan obat di Bandung. Perusahaana mitra bisnis kuring jeung acan pernah aya masalah.
Juru panon Udin memang titadi merhatikeun ka lalaki kolot anu ngaranna Mang Gugun. Lalaki eta ti mimiti datang nutup matana, tapi teu sare. Aya hiji aura kakuatan di saluaran awakna. Saurang lalaki anu diperkirakan sebagai tuan rumah muka obrolan. Tah ku sabab kabeh geus karumpul, geus eueuh deui anu perlu diobrolkeun, sok tah, ieu batu mirah delima kuring, tingali barangna, terus nilai hargana, cek eta lalaki, bari muka kotak kai anu di jerona aya batu. Salila batu ieu bener-bener bisa mere katenangan jeung ngajauhkeun tina mara bahaya, keur kuring harga teu masalah, cek Kingang. Batu dina peti memang warnana berem getih, masih dina kayan murni, acan diasah. Begitu peti dibuka keur Mang Gugun jeung Udin mah langsung karasa aya hawa hanet anu kaluar. Tapi hawa hanet anu karasa ku Udin jelas ieu hanet tipuan, tapi ku nu lain mah teu karasa nanaon. Mang Kiki, kumaha menurut Anjen? Warni nanya ka Mas Duki. Mas Duki melong batu leuwih deket, teu masalah ieu memang mirah delima asli, masalah khasiat kumaha kayakinan anu boga, diasah jadi perhiasan geges tangtu hargana bakal luhur. Cek Anjen kumaha pa, Warni nanya ka Udin, palsu, cek Udin. Kabeh ngarenjak bari melong ka Udin. Mas Duki molotot, maneh budak ngora, nyaho naon masalah batu, ulah ngajian fitnah, asli disebut palsu. Mang Gugun anu titadi matana nutup ge ngadadak bentah, terus ngareret kana batu. Lamun ieu disebut asli kuring ge teu bisa ngabenerkeun, tapi masalah khasiat bisa nenangkeun pikiran eta bener, sabab aya hawa hanet nu karasa ku kuring. Keur sababaraha urang memang teu ngamasalahkeun jenis batuna, anu leuwih penting khasiat tina eta batu, jadi Mas Duki rada satuju ka Mang Gugun. Tah Mang Gugun leuwih nyaho, pangalamana leuwih jero tibatan budak ngora anu teu nyaho nanaon kawas nu ngarti, cek Mas Duki bari ngareret sinis ka Udin. Ngadenge hampir kabeh jelema yakin yen eta batu boga khasiat, Warni ge rada teu panuju ka Udin, berarti Udin memang ngan ukur boga kamampuan ngomean, tapi teu bisa nganilai barang. Udin ukur gogodek, sabab bingung rek ngomong naon deui, hayang ngagorowok. Sabenerna anu bodoh teh aing atawa saria, tapi percuma, sabab tujuana kadiu memang sakadar hayang nenjo jeung hayang nyaho. Tah ku sabab masing-masing geus nenjo jeung geus nganilai barangna, sok sodorkeun harga, cek nu boga batu bari nutupan deui kotak kaina. Kuring wani 100 juta, cek Kingang, 130 juta, cek Alan. Warni cicing sabab masih bimbang. Nah rek percaya ka Udin atawa ka Mas Duki. Sabaraha neng Warni, cek anu boga batu, ningali Warni ragu, Mas Duki ngaharewos. Den, batu ieu tiasa pajeng 300 juta, upama tiasa ditebus 200 juta bakal untung 100 juta, eta tos pasti. Warni teu ngajukeun harga, tapi ngararet ka Udin, Udin sorangan acuh teu nembongkeun ekspresina naon. Ngarasa dirina teu dianggap kudu nungana, Mas Duki akhirna ngomong. Budak ngora yang ngomong palsu, kuring penasaran, kunaon bisa nyimpulkan palsu, naon alesanna. Cek fikirna lamun Udin teu bisa ngajelaskeun, Warni moal ragu meli ieu batu, jelas kauntungan keur Mas Duki lantaran bakal narima komisi tinu boga batu. Budak olol leho nyaho naon masalah batu, datang ka dieu ge paling sakadar ulin. Cuk Alan. Barina oge eueuh hak ngomong, da lain rek meli, cuk nu boga batu. Udin ukur ngararet Mas Duki, Anjen hayang nyaho alesan kuring. Sok jelaskeun, ulah asal ngomong padahal Anjen nu bohong rek nipu batur, cuk Mas Duki. Tadina kuring teh hayang ngomong sabab embung ngawiwirang sasahaku panipuan ieu, cek Udin. Maksud Anjen, saha nu nipu, cek Mang Gugun. Anjen nu bodoh mang, boga pangarti tapi teu dipake, cek Udin ka Mang Gugun. Ujang, hati-hati nyarita, Anjen rek neang masalah jeung kuring, cek Mang Gugun ambek. Mang, ieu batu ukur berem biasa, eueuh khasiat nanaon jeung lain mirah delima. Mirah delima moal aya nu gede sagede kieu, jeung moal aya gelembung di jerona, teu asna sarua jeung inten, moal bisa dikerok pake peso. Tapi eta,
Tenjo sing jelas, eta menang motong, lain sesemplekan, hargana paling mahal 500.000, hiji deui. Berem dina batu eta lantaran tina mangan anu ngandung sup manganat, cek Udin ngajelaskan. Terus di mana asalna hawa hanet anu kukuring karasa, cek Mang Gugun kerung. Tah ieu anu kuring nyebut mamang bodo, mamang boga ilmu kabatinan, tapi teu bisa ngabedakeun aura hanet lantaran energi batu atawa ukur jianan. Ieu batu samemehna geus dikeem dina cai akar-akaran nu digodok salila saminggu. Efek hanet anu kaluar ngarana psikodelik, babari ngalengit kena, duruk, terus anclongkeun kana cai, salian batuna bakal belah, psikedelikna oge lengit, cek Udin. Ngadenge Udin ngomong kitu, anu boga batu langsung nangtung bari ngagebrak meja, dasar kurang ajar, kaluar ti imah ieu, kituna teh bari nunjuk kaluar ngusir Udin. Sabab respons nu boga batu kawas kitu, nu laina jadi curiga. Boanya omongan Udin teh. Coba kaluarkan batuna, kuring hayang nenjo deui, cek Alan. Nu boga batu pias, pan tadi geus nenjo, anjeun percaya kana omongan budak ieu. Kin Gang oge ngomong, buktikeun duruk, lamun geus diduruk efekna masih aya, tetep ku kuring dibayar sesuai janji, lamun ilang, anjeun berarti nipu, kuring bakal ngalaporkeun ka polisi. Lamun asli kuduna ulah ringrang, mira delima asli moal kapangaruh ku sene, cek Warni. Nu boga batu leles teu bisa ngomong, teu sangka tipu muslihatna bakal dibongkar ku Udin. Sabenerna ieu kabeh idena Mas Duki rek meres Warni, terus hasilna dibagi dua. Udin sorangan ge kaget, sabab anu diomongken ku dirina ngan ukur ngajelaskeun naon anu pernah dibacana dina buku salapan ilmu karuhun. Lain pangarti manehna soal batu, Udin teu pernah ulu biung kana barang-barang model kieu, lamun kana batu bata, batu pondasi, batu split, batu koral memang sabab pernah gawe di proyek bangunan, ngan teuing kunaon tadi sanggeus ningali batu eta, sagala katerangan saolah-olah bijil tina otakna. Sigana identifikasi batu oge mangrupakeun bagian tina buku salapan ilmu karuhun. Kunaon cicing, ngarasa salah? Cek Udin bari ngareretan kanu boga batu jengka Mas Duki. Episode ke-70, Pa, daripada cicing, mending ngaku, anu disingharepan jelma jegut hungkul, nipu jelma jegut sarua jeung ngagali kuburan sorangan, anjeun masih betah hirup, cek Udin kanu boga batu. Bener, anjeun nyaho saha kuring, coba-coba nipu kulawarga Nata Prawira sarua jeung geus teu betah cicing di Bandung, cek Warni. Anu boga batu gimir, bengetna beki pias, naon anu diucapkan Warni bener, ngajian masalah jeung kulawarga Nata Prawira umurna tangtu moal panjang. Mas Duki, ieu kabeh gara-gara anjeun nu kudu tanggung jawab, nu boga batu nunjuk Mas Duki. Naon, anjeun nudu kuring kapercayaan den Warni, kulawarga Nata Prawira geus lila ngagawekeun kuring dina masalah barang antik. Cek Mas Duki kituna teh bari nyabut peso dina jubahna terus diantelkeun kana beheng nu boga batu. Anjeun malikeun fakta, anjeun ngomong Warni kumaha, anjeun, asal anjeun ngomong, Warni pasti nurut, mana buktina, cek nu boga batu. Warni langsung nangtung bari nungtun Udin kaluar, Pa Udin, hayu balik, ken wae maranehna sina silih paehan di dieu. Kuring geus nga-SMS pengawal kuring pikeun ngaberesan tempat ieu. Hayu, cek Udin bari nangtung nuturkeun Warni. Mas Duki ngudak Warni kaluar terus sungkem, "Den, hapunten Mang Kiki den." Mang Kiki rumaos lepat. "Mang Kiki, anjeun dipecat," cuk Warni Alan oge kaluar. "Sia aki-aki geus bau tanah, tega rek nipu dunungan sorangan jeung batur. Cuy, lamun keluarga Nata Prawira daek ngahampura, aing mah moal, kituna teh bari nyiduhan Mas Duki terus ngaleos dituturkeun ku Mang Gugun." Warni ngareret ka Udin, "Hampura kuring Pa Udin, pagawe kuring geus nyieun masalah. Loba jelma jahat di mana-mana, tapi memang jarang nu deket kawas kieu, sapopoe digawe di anjeun, dibayar ku anjeun, ayeuna rek nipu anjeun," jawab Udin. Kin Gang oge kaluar, hayu baralik, yang Udin, nuhunnya, lamun eueuh anjeun,
di antara tiluan, mungkin kuring nu bakal katipu, cek Alan ka Udin. Mang Gugun oge ngomong, ujang, hatur nuhun mamang geus digeing, mamang eraku ujang nu masih ngora, pangarti mamang memang masih deet, masih kudu loba diajar deui. Kin Gang oge ngomong, pa, nuhun kuring geus disalametkeun tina panipuan. Kuring datang kulantaran diajak ku Warni, kuduna nganuhunkeun ka Warni lain ka kuring, cek Udin bari manggut ka sararea. Akhirna kabeh baralik asup kana mobilna masing-masing, ukur Mas Duki jeung nu boga barang anu nyesa. Tanpa sakanyaho sararea, Udin sempet ningali 8 urang jelma pake jas anu sarua hideng, geus asup ka jero imah pikeun newak nu boga barang jeung Mas Duki. Sapanjang perjalanan balik, Warni teu ngomong sa ucap-ucap acan, hatena masih kesel ka Mas Duki, lamun manehna katipu, terus Mas Duki kabur bari mawa duit manehna, tada teuing erana, untung mawa Udin. Warni ngaluarkeun kartu ATM, pa, aya artos 1 juta dina kartu ieu, sandina angka 8 genep kali, mangga tampi. Dina hate letikna Warni hayang ngarekrut Udin jadi karyawana pikeun ngaganti Mas Duki, tapi sieun Udin nolak. Udin sabenerna hayang nolak kartu ti Warni, tapi bisi nyinggung perasaana, akhirna kartu ditarima terus disakuan. Hatur nuhun, cek Udin, sami-sami pa, cek Warni bari imut. Pa Udin bade lungsur di mana, turun kem kuring di pasar sayur, kuring kudu balanja sayuran terus masak, cek Udin. Warni kaget, pa, hampura lain kuring rek ngarendahkeun, kuring ngan ukur manglebarkeun kana pangarti bapa, kumaha upama bapa digawe di kuring ngaganti posisi Mas Duki. Hampura, lain kuring nolak, tapi kuring acan sanggup mayar pembantu, sementara nu laina sibuk gawe, lamun lain kuring, rek saha deui nu ngurus pagawean di imah, jawab Udin. Warni ukur manggut, tapi katembong rasa kuciwa dina paroman bengetna, lianti eta aya rasa kagum dina diri Warni ka Udin, ngora, kasep, boga pangarti, daekan. Turun di pasar, Udin pamit ka Warni, terus asup ka pasar balanja. Balik ti pasar Udin asup ka imah tina panto tukang, sabab sakalian rek nunda balanjaan, kadenge Mardi anu keur seri di tengah imah bangun manggi kabungah. Udin, eta maneh, kadiu, tenjoi, bapa boga barang anyar, cek Mardi. Udin buburu asup nyamperkeun Mardi, ka tenjo icih ge karek datang, asup tina panto harap, tapi icih langsung diuk bari mukaan map. Aya naon pa, cek icih bari panona mah tetep nenjo kana lambaran kertas dina jero map, Udin oge diuk dina korsi nu lain. Tenjo, ieu cangkir titinggal Karajaan Galuh, cek nu dagangna kapanggih dina jero peti batu di Gunung Sawal Panjalu, hargana 500.000, cek Mardi bari nembongken cangkir porselen warna coklat susu. Ngadenge bapana geus micen duit 500.000, icih ngabantingkeun map kana meja terus nangtung. Pa, ti mana bapak kagungan 500.000, Udin ukur gogodek, Mardi masih acan kapok nyiar barang antik sakitu geus pada nonjokan lantaran mecahkeun kendi. Mardi nyerengeh bari ngareret ka icih, maksud bapa lamun dijual hargana bisa 500.000, tegu sabaraha bapa melina. Icih diuk deui, 300.000, salah, cek Mardi bari ngelapan cangkir ku kertas tisu nu aya dina meja, 200.000, cek icih deui, masih salah, jawab Mardi. Udin mencrong kana cangkir anu aya dina panangan Mardi, langsung nyaho yen eta cangkir palsu. Paling hargana ukur ribuan, bapa meli ieu 250.000, hebat pan, cek Mardi bangga, bari seri bangun bunga, kacida, cangkir kitu balatak di toko parabot pa, 250.000 tiasa kenging genep losin, cek icih molotot, nyambung.